Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam. Abdi bade rek ngawawancara. Kenging tuh Pak. Mangga, tiasa mangga. Abdi bade ngawawancara tentang perkuliahan. Tah abdi teh bade nanya, ari menurut Bapak teh perkuliahan teh penting sih Pak, ari kuliah? Atuh penting pisan kuliah mah, Dek. Tah, kunaon sih ari Bapak teh nyebut ari kuliah teh penting? Ari kuliah penting teh nya eta teu ngajawab tantangan masa depan. Kehidupan modern masa depan. Ya, mohon. Tah, kan ari budak ngora zaman ayeuna mah kan nya osok leuwih resep nyangan gawe lah daripada kuliah tah. Eta kunaon tah? Ari eta teh dua sebab, Dek. Anu pertama nya orang tua eta teh teu mampu nguruskeun anakna. Anu kadua, hayang buru-buru gawe sote nya eta buru-buru gawe nya eta kajenting gaweana oge kasar oge, penting buru-buru gawe dibatan kuliah. Kajenting jadi cleaning service, jadi restoran, pokoknya buru-buru gawe lah aja gitu. Mohon. Tah, ari kuduna kumaha sih pandangan budak ngora teh karena dunia perkuliahan, apa kudu negatif itu atau kumaha? Menurut Bapak kumaha? Ari menghadapi perkuliahan nya itu kudu luas masa depanna. Nyata keun nangtangan hidup yang akan datang. Nyata semakin jauh kehidupan pekerjaan itu memerlukan masa depan atau kemodernisasi itu. Mohon Pak. Ya, Pak atur nuhun atas waktu nanya Pak.